Paseuai menikuat ka gede eta calangap nepikeun cucung ke asup kana bibirna. Pas si Maungna nyamperin ka urang, si Maungna teh bisa ngomong. Sia teh goreng patut hideung nyihirup deui. Bagi cukur nyaman dibotakan sarebueun watong lada teuing make kuah mang yang disamuan teh bareng ani sia jeung dicukur mah dibasok goblok. Mak, naon? Lamun cai panon keluar batal teu puasana. Ya moal atuh mah kalau Cipanon jadi batal puasana. Emang kunaon gitu? Kan bieu, abet teh kan ngamam tahu gejrot, lada teh pisan. Keluar Cipanon. Hari maneh? Ya pogo atuh batal puasana gitu mah. Yo, naon bahasa Arabna? Awewe hanjat di kolam renang make bikini. Ah, bahasa Arab sama nih. Nya orang kita bisa bahasa Arab Sunda wae balelo. Tahu kah? Tahu. Jawabanna teh wa asku munuuna. Yang kamu orang Sunda kan? Iya, aku orang Sunda, kenapa gitu? Gombalin aku dong pakai bahasa Sunda. Sia teh goreng patut hideung nyihirup deui. Apa itu artinya ya? Artinya teh aku sayang kamu, aku nggak mau kehilangan kamu. Au, sayang. Si Oyo tanggal 2. Ye si Udin tanggal 5. Aduh, aing si Ujang Acan, jabah si Bejo, jangkung badak, aduh hideung deh, aduh aing dikasih rezeki, kumaha ieu bayaran. Ya, lain sare wae, bantu emak ieu. mama naon Ya, apa tinggali bayaran loba pisan tuh tanggal 2, tanggal 5, tanggal 8 tuh tinggali bayaran kudu kumaha emak. keun wae tuh antepkeun lah Untuk kan kumaha si Abah. ya urang teh rumah tangga tiba heula nepi ka kiwari ngobrolkeun wae masalah hutang. Nya heuh atuh Abah ari geus ngomongkeun naon. Dadahar wae ge kudu duit sok. Akhirnya pikiran ku Abah teh teu digawe. Boro-boro mere duit tiap poe ge. Ya mak lamun loba hutang alus eta teh Terus kumaha? cincir ini urang teh loba nu percaya. Ih, dasar teu boga pikiran Abah mah. Mama, itu si Ade ciri wae aduh. Ari maneh di tetangga ngasuh di harian wae. Kan nya atuh jeung ngaganggu mama keur masak deh. Ieu bere jajan ieu aya 1000 jung. Buru geura diasuh. Tapi itu si Adena ciri kuahnya di ditu. Ih, maneh mah. Di mana ayeuna si Adena? Itu di jero sumur. Astagfirullahaladzim. Yang Bisa mana? motoran atuh Ausum corona ke motoran. Natesin ku corona. naon sieun ka corona sih maka Allah tuh Pak. Astagfirullah. Yes, ya. Yang, nah bet balik deui kana ge. Aya radio Pak. Ieu Tasya, Gina, abi gade tata rucingan. Tata kucingan naon? Ieu nya dengekeun. Naon sababna anak babi mun lempang sok nungkul. Nah, kunaonnya? Abi apal. Lantaran anak babi mah teh bogaeun beuheung, mata kelempang teh sok tungkul wae. Ih, lain kitu ai Gina. Terus kumaha tuh? Ieu nya ku abi dibejaan. Kunaon sababna anak babi mun lempang sok nungkul. Lantaran indungna babi, jadi we eraeun. Ya itu manuk dong.
Kuduna bareng mah. Oh nya halus gitu. Iit meureun teh mah. Siapa mah kalah heureui. Keur ningalian naon euy? Itu manuk halus gitu. Heueuh. Tewak atuh. Ngomong-ngomong, mana di mana? Itu geus ngalayat di almarhumah Ici. Lain almarhum Baba. Amun awewe mah almarhumah. Oh, almarhumah aya lalaki naon? Mun lalaki mah almarhum. Oh, kitunya. Kela aya lamun bencong naon? Tamal muniu. Karena mana di dieu deui? Asa ulang-ulang gitu. Heueuh, urang keur butuh duit. Sugane mana pagawean? Lain nama teh di kebun binatang. Naon, apanan urang teh geus kaluar. Naha, lebar atuh. Heueuh, aing mah gawe di kebun binatang ge trauma. Emang kumaha gitu? Heueuh, aing teh gawe di kebun binatang teh jadi momonyetan. Terus gaweana teh gagalantungan we terus. Nepi aing mah kabablasan tak asup ka kandang maung. Ajig. Terus kumaha? Heueuh, aing eta man geus ruas we di dinya teh. Eta si maungna nyamperkeun ka aing. Eta mah aing anjing kesang leutik, kesang badag. Nepi kesang bol-bol ge pijil anjing nepi ka soakna aing. Anjing. Terus kumaha? Pas si maungna nyamperkeun ka urang, si maungna teh bisa ngomong. Terus ngomong kieu, "Kalem we, aing mah maungan." Goblok sia. Mak, ayah hiji deui tatarucingan. Naon bedana kondom jeung obat sirup? Ini jorang si abah mah. Lain jorang. Kondom, Ngaranna oge tatarucingan. kondom aja naon? Obat sirup. Obat sirup, kondom mah panjang, sirup mah buleut. Aduh si emak eta. Naon atuh mah era mah. Salah tuh. Ye, mah. Ais obat sirup mah dikocok heula terus dianggo. Ari kondom mah dianggo heula terus dikocok. Si abah mah rupa-rupa. Kamarnya pas kayak itu kumaha di jalan? Riweuh, kebun labu. Alah, nah bet bisa gitu. Kan hujan, leueur. Iya, bisa. Yeh nya, tadi kurang nyari si Ari, ini karunya sih ya. Karunya kunaon gitu? Bieu pas heulai, meni kuat ka gede eta calangap, nepikeun cucung ke asup kana bibirna. Nah, bet bisa gitu. Terus teu kunaon naon si Arina? Tenang, tong panik, ku urang mesti dere obat. Obat naon? Ya obat racun serangga tuh, ngaras cucunguk di nu dina jero beuteungna